Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lujeng enjing barudak, kumaha kabarna daraman sadaya? Dina pangajaran biantara. Neraskeun pangajaran biantara anu mingguan kamari. Mingguan kamari hidup sadaya parantos ngadownload ataupun ngaunduh modul biantara dina CBT Sakola. Modulna sapertos kieu. Dina mingguan kamari Ibu parantos masihkeun modul anu tiasa diunduh ke hidup sadaya. Dina modul mingguan kamari Ibu parantos ngabahas ngeunaan teks biantara anu wanguna sapertos kieu. Mugia parantos dibacanya ku hidup sadaya. Teras saparantosna maca hidup maca pedaran materi ngeunaan biantara. Di dieu dijelaskeunnya biantara teh sami sareng pidato. Nu mana pidato teh nyarita di hareupeun balarea bari aya maksud jeung tujuan anu hoyong ditepikeun. Biantara biasana ditepikeun dina sababaraha jenis kagiatan. Basa anu digunakeunna oge biasana diluyukeun jeung situasi sarta kondisi di sabudeureunana. Ngan ilaharna dina biantara mah ngagunakeun basa Sunda lemes. Lantaran ngahargaan jeung ngahormat ka para hadirin. Salianti ngabahas ngeunaan biantarana, di dieu oge dibahas ngeunaan metode sareng teknik nepikeun biantara. Metode atawa teknik biantara anu bisa digunakeun dina nepikeun biantara teh di dieu aya 4. Aya ngapalkeun atanapi memoriter, aya maca atanapi manuskrip, aya ekstemporan atanapi nuliskeun gurat badagna, sareng aya impromptu atanapi langsung. Teu aya persiapan. Dina ngapalkeun biantarana teh nepikeun ku cara ngapalkeun teks biantara. Biasana teks biantara anu tos disayogikeun atapi anu tos didamel. Dina maca nepikeun biantarana teh ku cara maca teks sagemblengna. Anu katilu dina ekstemporan atanapi nuliskeun gurat badagna nepikeun biantara teh ku cara nyieun catetan-catetan anu dianggap penting pikeun ditepikeun. Teras anu pamungkas nyaeta impromptu nepikeun biantarana teh sacara langsung henteu ngagunakeun teks. Biasana digunakeun ku jalma anu geus ahli nepikeun biantara. Dina impromptu mah biasana teu aya persiapan. Dinten ayeuna Ibu baris ngajelaskeun deui ngeunaan biantara tapi dinten ayeuna mah Ibu ngajelaskeunna teh ngeunaan struktur biantara. Dinten ayeuna Ibu bade ngabahas ngeunaan struktur biantara. Biantara ngabogaan struktur anu geus tangtu, nyaeta diwangun ku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bagian bubuka ngawengku salam bubuka, mukadimah, salam panghormat ka para hadirin jeung ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu geus mere kasempetan pikeun nyarita. Teras dina bagian eusi aya ngajelaskeun eusi, maksud jeung tujuan biantara. Sedengkeun dina bagian panutup kedah aya nganuhunkeun ka para hadirin, sandak sunduk, doa, jeung salam panutup. Sapertos kumaha nya pami conto tina bagian-bagian biantara nu nembe. Conto tina struktur biantara teh sapertos kieu, mangga dititenan pesadaya. Ieu contona dina bagian bubuka tadi
parantos dijentrekeun ya, aya salam bubuka. Eusina tangtos aya ngucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami anjeunna ngagem agama Islam, tiasa oge digentosku nyebatkeun wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi, kumaha sareng situasina. Teras sok aya oge sampurasun cenanya. Tah, nu kaduana aya mukadimah. Dina mukadimah eusina ngajelaskeun ngeunaan syukurna ka Allah Subhanahu wa taala sareng ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras aya salam panghormat ka jalmi-jalmi anu dipikohormat dina acara eta, teras ngahaturkeun nuhun ka panata acara atanapi MC. Teras dina bagian eusi tadi disebatkeun aya maksud sareng tujuanna sareng aya eusi. Contona sapertos kieu. Teras dina bagian panutup aya ngahaturkeun nuhun ka hadirin. Tadi ka jalmi-jalmi ngahaturkeun nuhun teh ka jalmi-jalmi anu dipikahormat. Teras aya sanak sunduk bilih aya kalpatan nyata sanak sunduk menta hampura bilih aya cariosan anu kirang merenah dina eusi biantara anu parantos didugikeun. Teras aya ngadoa mugia salawasna aya dina panangteuleungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya dina kaayaan sehat, tiasa patepang deui sanes sareng sanes kantena. Anu pamungkas tangtos pami aya salam bubuka kedah aya salam panutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eusina teh. Teras kumaha lengkah-lengkah nyusun biantara teh? Nah, dina lengkah-lengkah nyusun biantara hidup sadaya kedah nangtoskeun heula tema atawa topikna. Dina nangtoskeun tema atanapi topik saena kedah aktualnya tema kudu diluyukeun jeung kaayaan atawa pasoalan anu keur handeup atawa jadi bahan obrolan jalmarea. Nah kitu supados aya manfaatna upami topikna dina mangsa kiwari. Teras jieun rangka karangana, jieun rangka karangan biantara dina wangun kalimah-kalimah anu diluyukeun jeung situasi sarta kondisi di mana ditepikeunana eta biantara anu strukturna anu tadi aya bubuka, aya eusi sareng aya panutup. Anu katilu eusina teh pepel jeung mundel. Biantara nu ditepikeun ku urang teh eusina kedah loba manfaatna kangge jalmarea anu ngupingkeunana. Teras anu pamungkas hidup kedah ngagunakeun bahasa anu hade. Bahasa anu digunakeun dina biantara teh kudu hade cenah. Kedah sopan jeung matak pikaresepeun anu ngupingkeunana. Tah, dina dinten ayeuna materina mung sakitunya aya bagian-bagian biantara tadi teh nyata struktur biantara sareng aya lengkah-lengkah nyusun biantara. Mugia hidup sadaya tiasa ngartosnya kana materi anu parantos didugikeun. Hatur nuhun pisan. Rupina lawungan urang dinten ayeuna lawungan kadua cekap sakieu mugia hidup sadaya tiasa mika paham karena materi anu parantos didugikeun. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah, bilih aya anu teu acan ngartos, mangga diputer deui video lajeng Ibu hoyong atanapi aya syarat anu kedah kuidep dilaksanakeun supados Ibu terang saha wae anu parantos nonton video ieu dina kolom komentar sebatkeun nami lengkap sareng kelasna ya. Mung sakitu panginten lawungan dinten ayeuna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya, tepang deui mingguan payunnya, jaga kesehatan sadaya.